Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, barudak kelas 5. Kumaha kabaran daramang? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Mugia barudak sadayana aya dina nang tayungan Allah Subhanahu wa taala nya. Ayo mangga anu teu acan ngintunkeun tugasna nya diantos ku ibunya. Semoga Ananda tetap semangat ya. Asipa, Cila ya, Arka, Radit. Nah, sadenanya tetap semangat ya. Tak ayeuna ngeunaan coba. Ya sataacan dimulai orang ngadoa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ieu nya ngeunaan pupuh magatru sami nya kedah entong hilap. Aturan pupuh magatru teh ku sapertos kumaha nya kan diwangun ku sababaraha naon suku kata nya. Tah ieu nya. Terus aya 12 anu baris pertamana 12 sabaraha suku katanya isuk winda dipi warang ibu. Isuk winda dipi warang ibu, belanja ka Cipadati ka pasar anu geus matuh. Meuli bumbu, meuli daging, apan arek nyieun soto. Meuli daging tempat di belah kidul, terus winda mikeun duit, nu dagang beut salah ngitung. Mere pamulangan leuwih, anu dagang ngitung kerok. Duit leuwih ku winda henteu di aku, gancang dipulangkeun deui. Nu dagang ngucapkeun nuhun, bari ngarasa kataji. Lampah jujur matak atoh. Tangkenya ku barudak sadayana pupuh ieu di naon namina teh, naon sih eusi pupuh ieu teh ke diserat nya, naon eusi pupuh ieu teh. Nah sami nya ieu ngeunaan pupuh magatru ke diserat dina buku ngeunaan pupuh ieu teh ngeunaan pupuh naon. Aya sababaraha anu teu acan ngintunkeun ngeunaan nembangkeun pupuhnya, nu atos teh mung padil, teras teh asipa atosnya, tah nu sanesna nya diantosnya. Nah gitu itunya sareng ngedalkeun pamanggih. Coba nya kumaha ari pamanggih hideep, lamun hideep teh nemui atau menemukan ya manusia atau teman misalkan ya, tah diinjeman barang ku babaturan. Nah tapi sanya manehna teh koret. Nah, apa sih yang kalian lakukan misalkan nya. Terus anu kaduana keur babaturan menang kasusah, nempo babaturan menang kasusah, apa yang kalian lakukan. Terus teh hideep manggihan nu barang main, apa yang kalian lakukan ya. Hideep menang beja yen babaturan anu sok jail keur dirawat di rumah sakit, apa yang kalian lakukan. Nah ini ya, jadi apa yang kalian lakukan naon prak-prakan hideep upami hideep manggihan sapertos kaayaan kieu. Nah eta nya tambung sakitu pangajaran anu katilu nya dina bahasa Sunda. Tah hapunten anu kasuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Alijah, unggul, cerdas, berakhlak. BDR, belajar dari rumah, tetap ceria dan semangat.
Hapunten nya suantana bilih rada awon sakedik ibu si nuju teu raraos nya nuju diare. Nah eta nya atur nuhun diantosnya tugas-tugasna.